Sabab lalaki anu ngajaga hubungan jeung Gusti Allah, aura kasepna bakal kaluar alami. Sok gera cobaan ku maneh. Lamun maneh sujud jeung jikir anu ikhlas, beungeut maneh moal katinggali hinyai tapi bakal katempo caang bercahaya, hate maneh jadi tenang, jeung omongan jadi nembus kana rasa. Tina kasundaan oge ngajarkeun yen kasep teh asalna tina kabersihan batin jeung amal hade anu dipigawe. Salat 5 waktu teh pondasi pikeun jadi lalaki nun teu ukur gagah di luar, tapi oge kuat di jero. Jadi lamun maneh hayang kasep, ulah poho kana salat, sabab kasep anu sajati teh lain anu loba gaya, tapi anu takwa ka Allah, jujur dina lalampahan, lemah lembut jeung ngajaga omongannana. Inget coy, rupa mah bisa robah, gaya bisa leungit, tapi iman jeung amal soleh bakal nyicingan hate salawasna. Lalaki nu rajin salat mah beda, aura kasepna lain ngan keur pintonan, tapi jadi pantulan tina cahaya kahadean jeung kasucian batina. Gusti Allah moal ninggalkeun jalmi nu ngajaga salatna. Malah mah, bisa jadi tidinya datang kabajaan, jodoh anu hade, jeung kahirupan anu pinuh berkah. Anu kadua nyaeta mikanyaah ka indung jeung bapa.